keberkahan kanggo ang sadayana atuh kanggo nu teu damang mugia sabar tandangan ieu panyawatnya mak pamudah-mudahan masih sabar nandangan panyawat da sadaya ge ti Gusti Allah pamudah-mudahan Gusti Allah masihan deui damang ka emak sareng terutama ka keluarga juga mugia sabar. Sakedik nama abdi sakieu mung saleresna mah grup maseueur mung ieu mah perwakilan pamudah-mudahan ibu sareng keluarga tiga tiasa tumampi ka ieu abdi anu sejak silaturahmi atuh anu di sejak nama barang pasihan da teu tiasa ageng tapi ieu mah mun sakadada kaduga ku abdi sareng-sareng rengan pamudah-mudahan mugia katampi saterasna komi badi berobat komi badi kumaha pangintennya da di oge aya aparat anu panginten aya nu ngalarna aya nu ngalereskeunana pamudah-mudahan sadayana sing digampilkeun sing dilancarkeun amin teu aya halangan margi da aya jalmi mah berusaha nya Bu berusaha mah da kedah dugi ka mana wae ge utama kewajiban urang abdi ka dieu sejak ngadoa sejak dorong doa wae da teu tiasa masihan anu langkung seueur anu langkung sae pamudah-mudahan ku doana urang sadayana sing jantenkeun kiparat kanggo mak sadayana amin doana sing ditampi ku Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Khusus kang kanu teu damang Allahumma robbanasi adhibil ba'sa isfi angtasa fila sifa illa sifa uka sifa alayu wa dirusakoma Allahumma robbanasi adhibil ba'sa isfi angtasa fila sifa illa sifa uka sifa alayu wa dirusakoma Allahumma robbanasi adhibil ba'sa isfi angtasa fila sifa illa sifa uka sifa alayu wa dirusakoma as'alukal ijabah bibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pamudah-mudahan doa urang langkung ti 10-20 orang dari Allah bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakieu panginten mah Bapak sakeluarga kalibu RW pamugia katampi. Mung sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.